berpasangan 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 tah kitu geunaheun ka ceulina aing. Janji kokoh janji kokoh janji kokoh, saling cinta saling hormat saling sayang saling jaga, musyawarah untuk tepuk sakinah eta teh keur usum eta teh Kang. Dina TikTok teh kitu bepacangan bepacangan bepacangan, janji kokoh janji kokoh janji kokoh. Aya urang Sunda kawin ka urang Arab ulah ketang ulah didongengkeun ulah lah paur ini mah tara ngabodor ngabodor teh sok loba salah wae. Geus urang tuluikeun ngajina aing poho deui we tuh jadi gara-gara urang Sunda ka urang Arab. Malam pertama geus sakitu teu jadi ku babarudak da kumaha atuh di malam pertama gitu biasa ilalanya meureun setik seeutik gitu enak cenah ilalanya da karek huluna atuh tuluikeun deui enak sakalikeun kabeh enak dak cenah ka dieu. Saking panjangna cicing budak mangarti sia teh ieu mah dongeng kolot. Henteu atuh pajujun mah nya ngake kudu la ilaha illallah la ilaha illallah. Alus teh eta alus lain budak la ilaha illallah la ilaha illallah alus teu alus daripada budakna dialungkeun mah. Bismillah. Kes cek mah kudu dicairkeun kes punten ditaekeun kontrolna kontrol taekeun kontrolna taekeun tukang son kontrol taekeun bas kurangan treble taekeun buru tukang son sing nurut henteu nurut malah ngaji ditaekeun sok we sing ngabeledag we naekeunana supaya hampang kanu ngajina kitu tate tukang son meh ngarti mah gitunya. Atau siap Bu pokona mah anu ceramah ngan saurangnya teu meunang aya di nu ceramah jadi nu ceramah ngan pajujun nu sejen cicing ngadangukeun nu sejennya sae canak nu awona kantunkeun teu sadayana sae mungkin sim kuring nyarita kasar awon kantunkeun siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wabillah, wabifadlillah, wabisyafaati rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Qul innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sadaqallahul azim. Peringatan Isra Mi'raj kitu airo barisna fathah teh hukumna tafkhim kitu cek ugeranana tajwidna jadi lain Isra Mi'raj Isra
mi'raj gitu. Awas tong salah deui. Ai kebiasaan goreng ulah sok-sok dituturkeun. Datos biasa Pak Kiai di dieu mah Isra Mi'raj. Ai biasa goreng mah benerkeun. Isra Mi'raj gitu ka. Isra Mi'raj. Allah itu menang Allah. Allah sing lekoh. Isra Mi'raj gitu. Gitu. Mun Isra Mi'raj. Mun Mi'raj Isra. Jadi Isra Mi'raj. Ieu mah man Isra berarti Mi'raj gitu. Hiji tah. Ilmu teh hiji mau ilmu tah. Jadi balik ti dieu teh aya deui nyebut Isra Mi'raj tapi kedah Isra Mi'raj. Saha nu Isra Mi'raj teh? Jawab atuh coda. Saha nu Isra Mi'raj teh? Kangjeng Nabi Muhammad unggal tahun diperingati ku urang pasir kurang lemur panjang. Diperingati unggal tahun leres teu? Leres unggal tahun. Wah, teu boga duit aliuran. Pokona mah sagala diolah. Datang ajengan bogan oge ngadak-ngadak aya. Ieu teh da baheulana mah teh ngaranna jadi dugan teh pedah urang Cipari ningali Belanda gitu. Belanda ningali kalapa hejo. Give me the gun gitu dongengna teh. Kadekeun senjata dipake nembak kelapa. Oh itu teh duwegan gitu. Ya urang Sunda masuk gitu. Padahal mah give me the gun gitu dongengna duwegan teh. Dongeng we duwegan we eta dua teh ilmu duwegan. Tadi Isra Mi'raj dua-dua. Isra Mi'raj unggal tahun diperingati ya di mana-mana teu eureun-eureun tepikeun ka bulan Sya'ban. Teureun-eureun tapi ka bulan Sya'ban diperingati we terus. Nyaritakeun Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Pertanyaanana sakieu ye ti ngajina. Nabi Muhammad mah geus puguh mi'raj ka Allah. Geus puguh naik ka Sidratul Muntaha. Geus puguh tepung jeung Gusti Allah. Ari urang lemur panjang rek iraha mi'raj siga Nabi Muhammad ka Allah. Ayo sia ngahulang sia ditanya gitu. Nabi Muhammad mah geus Isra Mi'raj. Ari urang rek iraha. Dan Nabi Muhammad mempajujun apan mukjizat eta mah. Urang mah urang oge kudu Mi'raj. Sabab Nabi geus mere alat ka urang keur Mi'raj. Supaya urang ge milu Mi'raj siga Nabi. Naon muli Isra Mi'raj Nabi dadabuh as-salatu mi'rajul mu'minin. Ari salat teh alat paranti naekna mukmin ka Gusti. Jadi urang lemur panjang oge bisa tepi ka Allah, naik tepi ka Allah make jalan naon eta hayang mi'raj teh kudu salat atuh. Sok sarolat tara. Salatna awal waktu dur cong dur bedug ngong adan cong salat dur cong tah aya nu kadua cong dur cong salat dur bedug cong salat lohor dur bedug asar da salatna jam 3:30 salat lohorna dur cong dur menit pede ngajawab teh ieu datikeun dateng ngajawab ke katembot tina beungeut-beungeutna tuh dur cong dur mudah-mudahan nu cong dur cong
sabab kieu bisi geus asup kana waktu salat engke-engke heug maot dosa gede. Tenang we da karek jam 1:30 ge bisa kene salat lohor bisa, jam 2 ge bisa salat lohor bisa, ngan kumaha lamun jam 1 leuwih 5 menit paeh kitu atuh mikirna. Kumaha lamun jam 1 leuwih 20 menit maot, kumaha lamun jam 1 samemeh jam 2 maot, kitu mikirna ayeuna mah. Mun kana HP ditinggalian we ningali TikTok, berpasangan janji kokoh keprok atuh balikan deh atuh prok sing kompak kudu dititah siga TK wae. Berpasangan tah kitu geunaheun ka ceulina aing. Janji kokoh saling cinta, saling hormat, saling sayang, saling jaga, musyawarah untuk sakinah, tepuk sakinah eta teh keur usum eta teh Kang. Dina TikTok teh kitu bepacangan. Janji kokoh. Ampun Gusti tos. Jadi hiji omat salat awal waktu sabab bisi diengke-engke tetepi ka ari engke iraha bade naros ari engke iraha engke teh ayeuna ceuk tadi engke teh ayeuna ceuk tadi teh pan ngalobrol jadi teu pajujun teh jadi iraha engke geuning engke teh ayeuna untung tepi ka ayeuna lamun teu tepi ka ayeuna rek kumaha heug maot tadi jam 1 tetepi ka ayeuna mah ningali pajujunnya matak tong diengke-engke bisi tetepi ka salat tong diengke-engke bisi tetepi ka durcong naon cenah hiji tah Allahu akbar begitu hayya 'alas shalah kudu geus boga wudu kudu geus siap rek nunaikeun salat. Biasakeun eta teh di pesantren Simkuring di Al-Jauhari budak 5 menit memeh adzan kudu geus diuk di masjid. Begitu hayya 'alas shalah geus nangtung batak lamun ameng ka Al-Jauhari ningali hayya 'alas shalah geus nangtung tong kaget sabab Simkuring merentahkeun hayya 'alas shalah nangtung sabab hayya 'alas shalah teh hayu urang salat kudu siap atuh jawab nangtung komo komat mah qad qomatis shalah ari qad asup kana koma naon artina temen-temen parantos nangtung pan kitu jadi geus temen-temen kudu nangtung jadi artina kudu geus nangtung begitu qad qoma teh lain cicing keneh lain diuk keneh tapi kudu geus nangtung. Simkuring ngabiasakeun santri di Al-Jauhari kitu itu jadi bisi budak rek disapasantrenkeun ka Al-Jauhari sok nah kitu tapi kudu siap salat awal waktu eta syaratna salat awal waktu zikir gitu salat sunat tidak boleh ada salat sunat yang terlewat gitu geus tah geus awal tah alat salat teh nyaeta mi'rad ibu sok salat sok alhamdulillah pertanyaanana ari ibu salat sok pernah teu ngapung jiga Rasul ka langit ka-7 Allahu akbar peng gitu ngapung pernah teu nah cenah pajujun atuh geuning beuteung pernah ngapung abdi oge can pernah sarua dan ngapung nama lain awakna tapi naon kolbuna anu ngapung mah
awakna mana sajadah we matak salat dibagi dua. Catet, aya salat syariat, salat torekat. Aya salat syariat anu dimimitian ku takbir ditungtungan ku salam. Lohor, asar, maghrib, isya, subuh nu kitabam mauquta ce Quran. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Waktuna ditangtukeun ku Allah eta mah salat syariat. Kiblatna tangtu ka Masjidil Haram. Belah mana Masjidil Haram teh? Ka'bah teh belah mana? Belah kulon. Kulonan mana? Lemur panjang. Jadi orang lemur panjang wajib malik kaku kade di Ciparima ya Nabi panunita salat malik kawetan. Buah aya anak buahna di dieu. Aya weh. Aing bisi aya we, bisi rek debat jeung aing. Salat di titah malik kawetan. Ya, matak salat mun di Mekah mah di Mekah mah ka mana we salat malikna? Di Mekah mah ka mana wae. Dan kuloneun Ka'bah ka wetan, wetaneun Ka'bah ka kulon, kiduleun Ka'bah ka kaler, kaleun Ka'bah ka kidul. Matak mun ningalina TV di Mekah muter jajaranana. Sabab kabeh nyaharep ka Ka'bah, kiblat syariat. Kabeh kudu malik ka entak ulah jijieunan lain-lain wae. Salat malik ka wetan. Lain-lain wae. Untung weh, untung. Jeung eta aya we pengikutna teu kaharti aing. Heuh. Teu kaharti. Pan urang mah teu kaharti. Geus puguh Qur'anna sakitu ngajeblag, hadisna ngajeblag. Naon-naonna ngajeblag, geus kuat. Nah jeung nuturkeun jelema anu sakainget. Gitu kan, justru kudu dipertanyakan tata cager jelema teh henteu. Kudu ditanyakeun kudu mah. Lain dituturkeun, mah nya jelema geuring dituturkeun. Gitu, geus balik deui ka nu tadi. Kiblat syariat. Waktuna ditangtukeun. Ta eta mah ngaranna salat syariat. Tapi aya salat syariat ngapung moal ka Allah. Moal paling lola paling jauh ge tapi karena sajad ruku ngadeukeutan sajad sujud ngeantel karena sajad 1000 kali urang lemur panjang salat moal tepi ka Allah tapi karena sajadah da karek salat syariat. Hayang tepi ka Allah mah kudu boga salat nu kadua ngaranna salat torekat. Mana salat torekat? Nu teu di waktu-waktu. Ira waktuna unggal waktu. Ka mana malikna? Teu malik ka mana? Ka Allah. Naon nu salatna? Qalbu hate. Ai hate anu eling ka hate anu malik ka Allah teh naon? Hate nu eling ka Allah. Ai hate nu eling teh hate nu zikir ka Gusti. Awas ngaji anu mah. Ngabodor wae mah bawaeun. Ari ngaji mah aya bawaeun puguh ubar hareudangna gitu kan. Masing kuring dibere bogan geda candi inum. Soalna karunya ka ibu-ibu halabahab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nikmat amis caina teh komo geran ningali mah ulah milaraan atuh pajujun ada bongan atuh dibikeun manya kudu diantep kalapa badag gitu caina loba diinum teu mubadir gitu. Geus jadi naon atuh ai salat torekat teh zikir.
Mana dalilna? Quran nu tadi lain Quran. Awaskeun Quranna sing panjang sing ponok resep kanu panjang paingan ngaranna lembur panjang. Aya urang Sunda kawin ka urang Arab ulah ketan. Ulah didongengkeun ulah lah paur. Ini mah tara ngabodor ngabodor teh sok loba salah wae. Geus urang tuluikeun ngajina ing poho deui we tuh jadi gara-gara urang Sunda ka urang Arab. Aduh, orang Sunda ka urang Arab yang seri atuh dah. Malam pertama geus sakitu teu jadi loba barudak. Da kumaha atuh. Di malam pertama gitu biasa ilalanya meureun. Seetik gitu. Tuh si Ece ngaleos ngadengek ngadengengnya. Enak cenah dia jalannya da karek huluna atuh. Tuluikeun deui enak sakalikeun kabeh enak dak cetet teh ka dieu. Saking panjangna cicing budak mah ngarti sia teh. Ieu mah dongeng kolot. Poho deui aing. Geus tah Qur'ana urang bacakeun dangukeun Qur'an dan Quran ye. Ulinnani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sorak saya setruk 2 kali. Lumayan kenehnya, lumayan keneh we lah daripada lumanyun mah. Kul ucapkeun ku anjeun Muhammad, innani anallah sanyana kami Allah ya Allah la ilaha illa ana tadi pangeran iwati kami wa aqimis sholata li dzikri jeung adegeun salat keur zikir ka kami jeung adegeun salat keur zikir ka kami. Ayo pertanyaan deui wae. Kieu ye aing ngaji kudu komunikatif mah ye. Salat heula zikir heula. Oh salat heula terus geus zikir terus. Oh, jadi nu dimaksud kurang lemur panjang mah dikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah eta meureunna maksudna. Oh, wiridan cekurang dieu mah. Oh, nya. Lamun wiridan mah nya salat heula terus wiridan. Da geus wiridan naon? Ngadoa geus ngadoa terus geus balik terus scroll HP deui terus tiktokan deui terus nyangu terus masak. Eta mun keur masak dikir teu? Keur salat dikir teu? Henteu atuh pajujun mah nya ngake kudu la ilaha illallah la ilaha illallah. Alus teh eta. Alus aing budak la ilaha illallah la ilaha illallah alus teu? Alus daripada budakna dialungkeun mah. Gitu kan gitu. Tapi lamun zikirna make zikir eta pasti aneheun jelema. Bakal aya jelema nyebut kieu engkena. Kurang saeunan sajelema teh ngakeul bari kikituan, macul bari kitu, ngarit bari kitu.
ngaraman non lempang ngagayu sapeda bari dikir. Tah matak dikir dibagi dua, aya dikir jahar, aya dikir khafi. Zikir jahar mah nu sabada salat teh subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, eta dikir jahar. Dikir nu kadua mah dikir khafi, eta mah dikir nu aya dina hati. Dikir jahar mah sawaktu-waktu, dikir khafi mah salilana. Matak tadi wa aqimis sholata li dzikri, adekeun salat ke zikir ka kami. Jadi dikir heula. Lain salat heula. Da salat teh supaya urang dik beres salat urang dik naon nu zikir hat. Matak hatena kudu dieusian ditalkin zikir. Kitu. Tak kitu cek Qur'anna. Pertanyaanana ayeuna kumaha bisa hate terus eling ka Allah? Tadi biasakeun make amaliyah anu aralus. Kabeh dibalikeun ka Allah. Ai urang mah lain sok kadang-kadang ka Allah teh inget lamun keur teu boga duit. Karek jejeritan ya Allah, ai tatangga imahna meuni geus alus rek lebaran ke meuni mobilna ge geus meuli deui. Ari abdi Gusti iraha tatangga jiga abdi. Iraha batur jiga kuring. Ya Allah Gusti jejeritan we kasalaki we jeding bibir yang solo huntu. Da salakina penghasilanana pas-pasan. Keun bae atuh pan baheula keur bogoh mah teu nyebutkeun pas-pasan. Pan aku cinta padamu. I belong to you, you belong to me, I and you pa bilong-bilong. Baheula mah I love you, you love me, yap milu I and you pa lap-lap. Baheula mah kitu pan. Mari kita lewati bersama suka dan duka akang. Suka dan duka kita lewati bersama. Ayeuna telat mere duit we nyeng sol bibir. Manyun. Ampun. Tapi ieu mah katingali awewe tukang palinter nareangan duit ieu mah. Katingali ti panggung ieu mah awewe pinter nareangan duit. Jadi duit salakina diteuneun di mana bae kapanggih gitu. Kapangi. Aduh ya Allah Gusti ampun, duit nih jadi masalahnya, naon-naon teh duit. Padahal mah ya Allah memang hirup ku duit gitu. Hirup ku duit, astagfirullahaladzim sia. Istighfar sia teh. Hirup ku duit. Aya jelema loba duit senang gitu yakin? Teu. Itu loba jelema loba duit di penjara. Da duitna menang korupsi, heuh pan loba duit. Aya loba duit salat diluli-luli. Meni jiga ece duit pas-pasan. Pas butuh, pas aya. Pas hayang meuli mobil pas aya, pas hayang meuli motor pas aya, pas hayang namahan imah pas aya. Tapi salat awal waktu kan tenang hirup kitu mah bener teu. Ulah ieu mah tatangganya imah nyeri sirah. Tatangga meuli parabola, meuli paramek. Tatangga meuli mobil nyeri huntu. Tatangga tumpak mobil anyar ieu tumpak ambulan. Nanaonan gitu. Jadi jelema kitu. Abdi mah pajujun meuni sok sirik ka batur rezekina teh meuni tarereh teh datangna teh. Ai abdi mah meuni kudu diteangan sagala saha nu kudu neangan rezeki atuh da. Da ulah diteangan rezeki mah dijemput. Rezeki mah lain diteangan tapi dijemput. In kana la ta'rifu ulwana rizqika fa inna rizqaka ya'rifu ulwanaka. Lamun maneh teu apa rezeki maneh di mana ayana cenah kitu. Ingat yen rezeki mah apaleun di mana ayana maneh.
sekali deui lamun maneh teu apa rezeki maneh di mana ayana rezeki mah apaleun di mana ayana maneh. Jadi moal patuker rezeki moal patuker baheula tuh uing sok naik angkota ke sakola teh ka Aliyah. Wah kekebutan angkot teh anger we kosong anu di siapna pinuh anu kalem we angkot teh pinuh penumpangna aya nu swasiat hayang ngudag-ngudag penumpang teu pinuh tuh saha coba anu ngurus rezekina Allah ya rezeki mah geus asup kana beuteung ge aya lain rezekina mah diutahkeun makana rezeki mah neangan ge nu barokah. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiatan wa ziyadatan wa barokatan tuh yang namahan rezeki mah yang namahan mah ilmu wa ziyadatan fil ilmi ilmu hayang namahan tah siga ayeuna ani prek bari panas wa ziyadatan fil ilmi hayang namahan tapi wa barokatan fil rizki mah hayang nu berkah gitu. Rizki nu berkah mah pan saeutik mahi loba nyesa dipake dahar ka budak lintu jaba pinter dibagikeun ka salaki jag-jag getol berjamaah tah rizki nu berkah mah kitu. Ai rizki teh da lain duit wae daek ka pangajian teh rizki ieu teh daek ka pangajian teh rizki matak dengekeun ngajina tong recok gitu tong dibagi dahareun tah lamun keur ngaji teh sabab mah baleg tuh kan hakaneun we tingali tuh nya teu kadengeun da oh ieu eta non oh eta kencreng kiatu kencreng mah lah sakedeung kieu ieu dengekeun nya rumusna dengekeun keula 10 cokot hiji sabaraha salapan eta mah rumus matematika urang lemur panjang ayeuna urang make rumus Quran cek Quran mah 10 cokot hiji teh lain salapan tapi 18 sabab hiji digentian nu 10 cek rumus Quran mah hiji nu kaluarkeun teh digentian 10 jadi 10 cokot hiji teh 18 dan nu hiji nyokot gantina 10 cokot 2 sabaraha 28 on apa nu 2 kali 10 nyokot 2 dukon 2 nyokot 10 sesana 8 20 10 cokot 3 7 aduh aing hese pisan ada tell me pisan 7 10 cokot 4 genep 10 cokot 5 55 10 cokot genep 4 10 cokot 7 tilu 10 cokot 8 82 10 cokot 8 hiji 10 cokot 10 100 tarumus Allah mah kitu makin loba ngaluarkeun makin loba gantina manja abil hasanati falahu asyru amsalihha daena lamun erek sedekah neangan nu gede coba sok teruskeun teruskeun sok sedekah mah teu goceng goban teh 50.000 atuh goceng 5.000 teu goceng atuh gope 500 teu gope atuh gocap 50 teu gocap atuh gotun 5 perak mun teu gotun acan mah goblok aduh so kulilingkeun bari cicing bari eta nguliling sorangan we dusna ngameh teu ieu ulah nguliling ku jalmi
Sina nguriling ti eta dusna keun damel anu nyokot. Tu tukang nyokot dus masuk ngerengkel leungeunna. Sok tah kitu jaba ngajinya tuh dikeresakeun ku Allah ieu balageunna jelema ieu. Jaba daek ngaji, daek papanasan, daek dipentas sodako. Geus ieu mah berlipat-lipat weh pahala teh. Amin ya Allah ya Bang. Ieu tah kolot baheula teh budak ayeuna kieu. Tapi pertanyaanana kira-kira ieu kebiasaan alus ibu-ibu teh bakal turun ke anak ibu moal. Tak kitu. Tah mudah-mudahan makana aya pasantren di dieu. Maksudna naon keur ngadidik anak ibu supaya naon supaya siga ibu gitu matak asupkeun ti leuleutik da hese bu geus diajar geus gede mah belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu belajar sesudah dewasa laksana mengukir di atas air tuh diajar ke budak mah hese nataku hesena aya budak diajar ngaji ihdinas siratal mustaqim ceklokeun cek guruna teh ihdinas siratal ceklok mustaqim guruna teh keheul meureun diteke budak teh beletak diteke eta budak malik bari semut ceurik Pak Ustad meuni galak nenek cegalak ai mustaqim teu nyeklok ai diteke meni nyeklok. Nah jadi diajar mah kudu ti leuleutik diajar mah keur budak diajar api keur budak diajar ngaji keur budak gitu supaya ibu siga ibu ieu teh ibu teh hasil ngaji ti leuleutik ieu teh ti leuleutik ka madrasah daek ngaji tapi kakolot pan kebiasaan parapah tebih oge teu nanaon makin lempangna pangin pangjauhna panglobana ganjaranana komo nu naik motor mah lebih loba ganjaranana sabab eueuh taneuh anu katincak kaliwat eueuh nu kaliwat taneuhna katincak kabeh nu make mobil opat bana lebih loba mata mun ka pengajian hayang loba ganjaran naik toronton 12 bana tama gitu geus wih deui ka awal. Nah jadi diulang deui bisi poho Nabi Isra Mi'raj urang ge kudu Isra Mi'raj Nabi tumpak buruk urang mah tumpak salat mana nu bisa dipakai jadi mi'raj selain salat awakna wungkul tapi salat jeung hatena salat syariatna bener serta syariat ruku sujudna bener babacaanana bener segala rupana bener cek syariat tapi salat torekatna hatena yang hareup ka Gusti beres salat syariatna salat torekat mah teu eureun terus jalan salat torekatna mah ayeuna ge keur kieu kudu salat naon nu salat hatena tah ieu hate nu zikir ka Gusti ieu teh naon mik ieu mah naon cenah ieu teh mik diketrokan ku Pajujun jantung we tenang heula tenang tong rusuh ieu teh ngagambarkeun detak jantung gitu betul detak jantung tong era pada nyebut jantung tah tiap detak jantung teh kudu bari zikir ka Gusti Allah naon nu zikirna qalbuna tadi jero Allahu Allah di jero teh boro-boro lain keur salat oge bibir nyebut Allahu Akbar hatena mah ngagetruk tah eta salat khusyuk teh lain salat anu apa hartina babacaanna salat kabayang ibu geus kolot kudu ngapalkeun babacaan salat hartina lain goreng alus eta oge
aya mun geus sekolot teh kumaha pohoan jeung mun salat kudu babacaan bisa ka jeung hartina berarti anu khusyuk teh urang Arab pan khusyuk teh atuh pan bahasa Arab rakatan salat teh lain Allahu akbaru kabir walhamdulillah katsira urang Arab mah nyarahon artina teh kudu da bahasa Arab urang mah kudu diajar Allahu akbar Allahu akbar ari Allah anu maha agung kabiron tu kagung pisan alhamdulillah sareng puji kagungan Allah terus kudu kasiron kalawan puji anu seueur kudu diajar urang hafalkeun urang Arab mah teu kudu berarti mun salat khusyuk teh salat nu apal hartina bacaan salat urang Arab berarti tah teu bisa kitu ulah kitu picik eta teh cara mikir kitu teh lain goreng lain teu meunang alus bacaan salat apa hartina tapi nu leuwih penting mah ngarti naon ari khusyuk tah khusyuk teh nu tadi hate nu nyanghareup ka Gusti Allah tah eta ieu we ngagetu kolbu beres salat awal salat nama beres wiridanana beres tadi tuluy macul tong eureun maculna hatena mah ngagetru ka Allah yang hareup ka Allah hos teh maot di tempat macul di sawah wala tamutunna illa wa antum muslimun matak dawu Allah na Quran yaumala yang faumalu wala banun illa man atallaha biqalbin salim kecuali zaman naon man ata geus datang jadi lain yati illa man atallaha biqalbin salim hatena geus datang ka Allah kalawan salamet gitu. Mas 45 menit teka rasanya geus 15 menit deui kumaha sajam deui apa ayeuna mah ngaji pajujuna ge beda jeung harita nyanyi ayeuna mah hoream teuing ayeuna mah ti saplak gering tara narima onangan jadi nyanyi teh hoream ngaji Quran oge da sorana geus kurang alus teu pati teh hoream hayang ngaji we yang hareupan santri wae pandi ngaji gitu jadi keun we baheula mah pajujun baheula ayeuna jujun geus kolot jujun sesa umurna boa umur uing teh sakedeung deui boa tepi ka 80 tahun meureun amin gitu atuh bari sehatkeun gitu ayeuna umur sabaraha pajujun 55 ngora keneh ngan capek teuing bisa keneh nyandung opat pan opat mah Superman lamun 3 Batman lamun 2 Iron Man lamun hiji cemen gitu tak mung disebut cemen siga naik nama sakitu gering cenah namahan komo mun cager henteu heureuy ce tong dianggap ieu mah heuh tong dianggap heuh ari aya manu cocok jeung urang lumur panjang nah kenapa tidak bener siapa takut bener tuh nah cicing bapak mah tong gaskeun si bapak gaskeun resiko pas-pas ge rieu tuh lain ari dongeng nu nyandung teh sok inget ka jelema nu nyandung tapi kumisan siga akang kumisan teh leuwih baplang pas akang nu ngora jeung nu kolot teh gerebek teh kana kumis dua nana dicepeng kumisna ku nu kolot jeung ku nu ngora bari ngomong ku nu kolot teh ngomong akang diantara pemajikan akang nu dua ieu mana nu pangalusna ngaulaan ka akang
Rek nyebut sarwa bae da kudu adil dibenyeng ku ieu dibenyeng ku itu dibenyeng jadi Surabaya. Rek nyebut sarwa bae jadi Surabaya. Alah nyandung. Ngadongeng nyandung teh itu eureun-eureun. Bu, henteu. Si Ucu langsung mapanas wae si kan hoyong deui cenah. Emang apa gitu uing geus kitu apa cenah sok fitnah eta teh mesti majarkeun henteu. Aduh ya Allah. Geus diomongkeun. Tah tong nyandung ka Allah mah la tusyrik billah teu meunang ka Allah mah kudu nyang hareup wahid qul huwallahu ahad Allahus tah lamun geus nyebut Allah ahad Allahus samad kade Allah teh tempat bergantung kepadanya segala sesuatu tong bergantung deui ka sareng Allah kade bisi nyebutkan kieu da lamun eueuh si Kang Ihin mah urang mah dahar poe tadi untung si Kang Ihin awas hati-hati cek ilmu tauhid mah ngomong eta teh geus musyrik kuduna kumaha ngomongna tuh syariatna lamun teh Kang Ihin anu nulungan abdi tadi teh disyariatan ku Kang Ihin syariatna moal dahar untung Kang Ihin meregi nyeum duit apik kade aya mah kudu apik sabab saking pentingna teu ngaduakeun Allah tapi kan kanu tadi eta zikir oge kudu ditalkinkeun ditancepkeun dina kolbu supaya nancepna kolbu teu jadi ka mana-mana eta zikir kudu kuat nancep dina kolbu kitu geus beres salat ngarti salat syariat salat torekat tinggal nanya rek dia iraha dialajar torekatna gitu di mana Pak Juyun diajar torekat ulin atuh ka Al-Johari gitu lamun hayang ngarti kumaha ilmu torekat lain berarti kuring bisa kuring keur diajar bahwa syariat ibarat parahu torekat ibarat laut cai lamun hayang nyaho parahu bocor ansomkeun ka laut ansomkeun ka laut parahuna karek katingali ngaberekbek berarti bocor tamal nu bocorna tak orang diajar syariat lain berarti kudu diajar torekat lain berarti kudu ninggalkeun syariat tapi justru keur namalan syariat nu balocor nu tadina salat likum dareg-dareg balik ya engke mah eureun heula manya ai nonton TV nonton Persib molotot menang wae ngalawan Malut kamari 2-0 apa geuning pan lalajo Persib teh atuh Persib aing. Engke pageto main deui jeung Racan Burinya. Menang lah insyaallah. Aduh, Persib ya. Baru mau keprok ngadenge Persib mah. Da kabeukina Persib. Tapi ka boga babaturan baheula pepujian salah si babal. Ulah sok salat di imah upami aya masjid mah pribumi atawa sema kajabi aya Persib mah jadi mun aya Persib mah teu baleng geus nah jadi ditalkinkeun diajar torikotna matak di NU tadi di loba banser yeuh. Di NU aya jam'iyah thariqah mu'tabaroh.
eta teh keur naon, keur ngawadahan jalma-jalma nu diajar thariqah. Ibu oge geus kolot ulang anu kudu dibaca unggul pat parapat kira gede kira lumpat kira udag ilmu opat syariat tarekat hakikat makrifat gerak ka Badung meuli kupat gerak ka Galut meuli baju barukat kade lumpat di soledad ulang sadar dibaca tapi dipake diaji gitu irarek diajar thariqat sokra diajar takin zikir supaya nu tadi sholat dengan sadar sholat tahiriyah me bisa mi'raj me bisa ngapung me bisa tepi ke Allah peringatan Isra Mi'raj ayeuna teh dengan sadar diperingati wungkul tapi dipraktekkeun ku urang-urang oge kudu bisa mi'raj siga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin ya Allah ya rabbal alamin mudah-mudahan sadaya tiasa sim kuring oge dibisakeun ku Allah aranjeun oge ditiasakeun ku Allah subhanahu wa taala tos tong panjang-panjang teuing cekap nu penting kacanak elmuna nu penting mah tos sakitu nu penting mah amplopna we nah aja kana amplop we poho punten ajengan tong dianggap heureuy tong tah uing mah teu mikiran amplop kumaha eusina mung tara pikiran eusina oge sok gering kadang-kadang teh mikirna 20 juta datangna 10 juta tak kitu sok kitu teh kadang-kadang mah gitu jadi sok mikirna geus tong sok mikiran nu kitu ngaji mengaji we geus mikiran amplop we lah nya karena Allah we bari mikiran bari insyaallah karena Allah moal eta mah namina ge bisyarah mah pan naon ngaranna teh jadi beres ngaji aya kahadean tinu ngonang kitu bisyarah teu pajujun kudu sakitu 10 juta eta mah jelema jijieuna nungkul eta mah keun wae nu jijieun mah anu mitnah mah keun bae nya cenah nu periogina mah sim kuring mah minta doa ti sadayana mudah-mudahan kuring panjang umur sehat bisa mimpin pesantren ngajadikeun santri-santri jadi budak-budak anu soleh da santri teh pangtebihna teh urang Papua pangtebihna teh ti Papua ti Bengkulu ti Bali ti Samarinda jadi lain urang dieu wungkul urang dieu nama eueuh malahan mah urang lemur panjang can ngadenge pernahnya oh pernah sekali ngan sakakalina we gitu gitu eueuh nu nuturkeun tah taun ayeuna tuturkeun deukeut batur mah ti Bengkulu ti Lampung ti mana ieu mah ti lemur panjang deukeut coba boga budak teh daripada budak di imah latang faul jarba ukur basalima min hawalakin nasalimata tujrobu lamun cager babarengan jeung nu budug lain nu budug milu cager nu cager milu budug sok budak campur jeung tukang mabok ayo teu milu mabok nyaksian we kieu tah nongkrong di pos ronda teh anu mabok ditungguan datang polisi da ditewak kabeh abdi teu mabok kenapa jelaskan di kantor digusur kabeh dibawa ke kantor polisi geus di kantor polisi ditanganga sebenarnya jengkol coba nih peteuy coba nih tepugu dah geus dah jengkol dah peteuy sih coba maneh alkohol oh berarti maneh nu mabok tuh kitu campur jeung nu mabok ka pasantren kan campur jeung kiai jadi santri boro-boro nyantri di pasantren baheula kuring ke zaman masih kene jadi karek diangkat dosen sok ngaji di penjara Sukamiskin ke zaman lain tipikor penjarana masih kene residivis
kuring keur sare tibra jam 1 keur sare siang pamajikan ngaguya-guya ya aya penjahat so aku yang tadi jam 1 berang aya penjahat cengkat siap we ilmu anu matuh jampe pamake teh dibaca pokona mah segala rupa dibaca wah pokona mah geus we digegerenyeman we memeh muka pantot teh ai ditoong teh tina eta di tina gordeng jangkung badag jelema tuh paingan pamajikan sieuneun ngan pamajikan nyebut rampok nyebut penjahat eta na pananganana tato Pak berarti kan kabayang nyambung eta tato ka jero da katingali teh kuring ge atuh rada leuwas tah la haula ceng tah da jangkung badag atuh buka we panton teh kuring teh begitu dibuka langsung di sekak ster kuring teh saha apa panjangkung apa nih teh kejadian nyata aing kejadian nyata kudu nyata nyaritakeun ge nya saha itu berarti penek ieu mah saha nah bet kitu jangkung kuring kumaha kitu ulah penek sia teh sopan ka kiai teh kirang jangkung gitu bae penek oge dah eta nama panjang napasna kana teu balik we mikir teh kana kanyut teh mikir teh aja kumaha kitu sia nah ada teu nanaon nyebut kanyut mah kasar pajujun mah lamun hayang lemes hamplas teu pernah nyebut kanyut atau kanyut kunang urang mah nya nyebut kanyut natarang jelema eraan kanyut napunuk jelema borangan kanyut laer hamur kanyut tukang kawin wae gitu kanyut burut nu jalan lempang na egang lang begitu kakanyuteun euceu eta mah hayang dikawin wae saha sugan teh mah disentak kitu rek nonyok kaden cium tangan abdi cenah pas santri bapak ke da teu boga santri tatoan baheula can boga pasantren tapi nu ngaji ka kuring loba anu ngalong eueuh teu boga eueuh nu tatoan santri di mana cenjang di Sukamiskin cenah Sukamiskin da aya Sukamiskin pasantren Sukamiskin gedong pasantren Sukamiskin Lebak oh LP nah cenah teh didinya tos lami didinya 13 tahun cenah kasus naon teu pirat cenah Pak mutilasi bahasana kehet teh bari ceureuy ayeuna ceng tos bebas atos nu dinten ieu aya naon ka Kang abdi nelpon ka Pun Biang coba diuih ka Sukabumi teu kenging kaden didinya we cateangan guru ngaji supaya dibawa ka bawa baleg abdi teh emut ka bapa da bapa sok ceramah resep cenah abdi aduh Gusti bingung dibawa kumaha teh dibawa kumaha akhirna mah disuguhan saya aya kabeneran doe poe eta teh rek ngaji ka ditu ka Jawa Tengah kitu rek ini jam 2 teh rek ini ka Jawa Tengah ka Pekalongan ka Brebes dan ka Pekalongan ka Brebes ieu budak pake baju naon mah nya budak ditinggalkeun jeung pamajikan kan teu aya bae nu mere batik inget penggemar tapi teu apal ka kuring gitu apal sorana wungkul baheula mah zaman kaset pan baheula mah gitu ngirim batik batikna teh ku kuring dicobaan teh gomrang nyarekan we ka kuring teh koplok kokoplokan gitu udah dipakekeun ka si eta dikersakeun ku Allah pas da meuni kasep budak atuh da budak bersihnya make batik alah pantes teh budak teh bere kopiah cukup
berangkat teh ka Jawa turun tina mobil teh kuring diciuman leungeun teh pangersa beujang sumping selamat datang Pak Kiai selamat datang di tempat teh katuang si eta ge diciuman leungeunna tadengeun barudak diciuman leungeunna si eta ge naon sababna coba sabab naon bareng jeung kiai dianggapna muridna santrina padahal nemel lungsur tak kitu kusum Bapak Jujun ceramah di panggung si eta mah barang hakan we di nu hajat nah kitu tah mata sok kumpulkeun pasantrenkeun sina ngaji ti leuletik tadi kedodek sagede kieu diajar gitu ngaji gitu kan bae mustaqim ceklok mustaqim oge teu naon asal ngaji we insyaallah didoakeun ku sim kuring ulang kali di pasantren ieu sing beuki saloleh mudah-mudahan guruna sing sehat mudah-mudahan pasantrenna sing majeng sim kuring ge minta doakeun mudah-mudahan pasantren Al Jauhari mudah-mudahan sing beuki maju. Ya alhamdulillah sababna aya Al Jauhari pan aya wakil presiden Pak Ma'ruf Amin ngaliwat ka dieu aya KDM Bapak aing kamari nya nah hayang Lajo Charlie aya gitu jadi loba manfaatna aya geus puguh nu corona mah juara dunia wungkul tapi saeutik nu ngadengekeunana ai dibere ngaji mah saeutik padahal juara internasional wungkul tapi lamun dibere Charlie wah pinu dibere Nasar wah pinu datang we fitnah ajar teh gara-gara Kiai Haji Jujun mengundang Nasar datang musibah di mana banjir di mana aing mah eueuh banjir dan aing mah justru lamun eueuh sababna eueuh kayak eueuh acara di pesantren maot ta jelema teh maraot ulang kampung eta teh sabab kaca kabawa palid demang kaning biasana teh jam sakitu teh keur sarare pengakuan ti manehna untung sabab diselametkeun abdi nongton Nasar ai kuring jelemana sok kesel cek kuring sia mah sok kitu ka hayang sia ge Lajo Nasar ngan teu gablek duit jadi maksud kuring mah pan nyieun kahadean gitu kan toh Nasarna ge ngalaguna ge Habibi ngalagu naon da gorowok geuning nu nongtonna seperti mati lampu atuh si Nazar jadi kok nanya ka urang Pak Kiai kenging kitu teuing ceng tatuh urang mah ngamenangkeun moal nyerek moal ting gorowok seperti mati lampu atuh seperti mati lampu ya sayang seperti lampu cintaku padamu ya sayang Nasar aduh gitu subhanallah sok terakhir mah teh sim kuring sakitu tah ngaji ek di dieu syukur rek teu ngaji di dieu rek dituluykeun ka mana ka Al Jauhari syukur rek ka mana we asal ngaji ulah diantep ieu paur generasi lamun diantep bahaya kuring lamun yang nyaritakeun generasi bahayana diakurkeun jeung kondisi kaayaan zaman ayeuna moal cukup waktuna kudu engke deui mun dionang deui kayak mun dionang deui urang ngadongeng deui nu eta nya sakitu Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullu kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Mang Pud sabaraha menit sajam 4 menit tuh bisa dijeunan tuh sajam 4 menit aya nunong videonya mudah-mudahan sing daramang sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.